Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dina Rajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Sabab dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Muka mun kaayaan si Dugul teu boga kakuatan rangkepan sakujur badana nu dilapis ku tuah kasakten kalung wesi kuning, geus bisa dipastikeun si Dugul bakal ajal binasa mangsa katibanan ku Panarajang nu jadi lawan. Harita si Dugul upaya sakuatan naga nyingkahan jeung ngabendung Panarajang nu jilawan. Sok kelak plos kilek. Plos. Panarajang lawan bisa disingkahan ku si Dugul. Kelila datang di Panarajang susulan. Si Dugul rekat ngabendung Panarajang nu jadi lawan. Sohyuk da keduk-keduk. Panarajang lawan bisa dibendung. Tapi gesewaku sareng hapan Panarajang Trenggono anu mangrupa sapasang leungeun jeung sukuna ngaantem kana anggota badan lawan. Tumerapna ka si Dugul badana jadi ngajengkang oleh abga tukang. Sohyuk kibrut. Siu kilbet kiu-keduk. Wih ngarubuh sedayana dalaramang jengkang kebut si Dugul ngageronahan ka nyeri bari badana ngajengkang oleh abga tukang anu saterusna rubuh ngabebengkang maring lemah. Trenggono mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun nu jilawan geus ngabebengkang maring lemah. Trenggono ngumbar ka sukahatena. Ayo maneh udang teh tukul serokol wong kenceng. Lamunan maneh emboga kakuatan sayataan nganu hebat. Wis robo kaya ngene kumaha ngayonan ngupaya Dugul. Surugul teh bisa dipastikeun maneh moal bisa udang deui to. Sagedeng deui maneh bakal sekarat. Baska modar Dugul Surugul Trenggono anu karek ge balem harita jadi kageteun anu lain dikieuna. Barang ningali Sudugul ngoneal di hudang. Terus sengkat nangtung bari merhatikeun kayan si Dugul anu teu sakara-kara. Trenggono galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Wah. Lah. Apa gitu? Ternyata si Dugul masih bisa utang deui. Alah. Padahal ya sekuduna masih Dugul teh geus sekolah to. Terus ngajal binasa. Tapi kengayangan si Dugul malah endok sekara-kara. Kurang ajar si Dugul.
moga kekuatan neong eta si dugunya. Aku ora percaya. Nggali kenyataan seperti kieu mah. Aku jadi bingung toh. Arep lakukan tindakan apa sih iki? Trenggono jadi bingungan. Kudu kumaha carana pikeun ngungkulan nu lawan. Sedengkeun si Dugul harita nyelang ngarelet ka lebah tempatna manggali, tapi tetela manggali eueuh di tempatna. Si Dugul terus musirkeun perhatianana ka Trenggono bari nyarita. Alah, gara-gara mangis aja yana. Aku mah aya Trenggono waktosna. Uing anu geus dirubukeun teh bisa kene hudang deui geuningan. Jadi we teu tulus atuh Trenggono unggul dina ieu talung teh senis. Jadi rek kumaha ayeuna? Sikap jeung tindakan maneh anu saterusna pasti oge bingungnya. Keur mikiran kahebatan uing. Bingung apaan? Ayo ngakulah, tong asa-asa. Trenggono anu masih kene kebek ku kabingung. Harita masih kene katingali. Ngahulang ngaraga meneng can waka nyarita. Dina kayan keur kitu harita teu kanyahoan kadatanganana. Jol aya digigireun Trenggono aya Nyi Putri Karoban anu nangtung digigireun Trenggono bari ngareret ka Nyi Putri Karoban harita Trenggono terus nyarita. Loh. Maneh teh Nyai Guru mah sumpingna ka dieu. Tapi nang ayeuna prantos ngayak di dieu. Aduh ngayeuna ngabdi nuju bingung nah. Mikiran anu jadi lawan. Iya untuk ngacan biasa mbak dirubuhkan guru. Andika hantu kudu bingung mikiran kaya nuji lawan Trenggono. Si Dugul mah bisa dirubuhkan ku Andika. Sabab manehna boga kakuatan rangkepan tuha kasakten kalung wasi kuning. Anu ngalapis dirina. Pikir ngukulan si Dugul memang kudu diri kula anu ngayunan manehna. Anu matak Andika leuwih hade mundur Trenggono. Si Dugul kakuatan jeung kamampuan dirina kudu bisa dimangpaatkeun ku urang. Sok mundur Trenggono. Trenggono geus teu loba dicarita. Harita langsung ngajoelat mundur ka tukang terus cicing di tempat nu rada anggang pikeun ngabandungan kana kajadian anu bakal lumangsung. Nyai Putri Karoban mustirkeun perhatianana ka si Dugul. Dina sikapna anu tenang terus nyarita. Bagea Dugul. Bagja ke diri Andika. Sabab dina waktu ayeuna bisa ditepungkeun jeung diri kula Nyai Putri Karoban. Anu ngawasa dan yang alas Karoban. Trenggono murid kula moal bisa ngungkulan dari Andika sabab kayaan dari Andika boga kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wesi kuning. Tapi Andika kudu ngarti Dugul diri kula bakal mampu ngungkulan kakuatan tuah kasakten kalung wesi kuning anu matak ijen jajatena jeung diri kula nama Dugul. Si Dugul puguh we kageteun. Sabab panggih ge kakara ayeuna jeung Nyai Putri Karoban teh. Tapi Nyai Karoban geus nyahoeun kana kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wasi kuning. Tapi si Dugul nyumputkeun rasa kakagetna. Atuh Nyai Putri Karoban cara ramang sadayana teu disangka teu diduga
uing ditepungkeun jeung anu ngawasadang yang alas karoban. Jadi maksudnya Putri teh ngagantikeun nu jadi murid tarung ngayunan uing gitu. Gitu sanesnya. Ya, dikeuli uing mah teu masalah. Anu penting mah Jakawanara we kudu dibebaskeun. Ulah rek dijadikeun tumbal sagarupa nanaonan atuh. Si Jakawanara moal bisa dibebaskeun dugul. Sabab ngan hiji-hijina keur tumbal pikeun nyampurnakeun kakuatan ilmu dari kula iwal ti manehna anu mangrupa manusia dina Ciliwanara. Tapi bisa si Jakawanara dibebaskeun mun Andika mampu ngungkulan kakuatan ilmu kula anu mata gunakeun sakabeh kemampuan Andika pikeun ngungkulan diri kula dugul. Oh, jantan kitunya. Jadi gitu kadang tuannya Putri Karoban nya. Nah, di kitu mah uing jelas kudu payah sakuatan naga sini. Pikeun ngarubukeun Nyai Putri. Teu naon lah adi geus taya deui pilihan nu sejen mah. Urang kudu tarung ieu mah Nyai Putrinya. Aduh. Dararamang sadayana ngalulah kaget we Nyai Putrinya. Di dieu sok robah-robah sora. Ayeuna keur hayang sora kieu. Bisa oge kaula ngagedean. Ai. Mani rewas. Masih di dinya dugul? Kaula masih ieu. Dararamang sadayana. Ada nu matak ngabejan heula bisi rewas kitu. Kali geus dijentekeun kieu mah ulah kaget we. Di dieu sok gonta-ganti sorangan baheula. Sora teh kieu kitu tah. Kali teh ngadahar naon ngadahar rujak iris teh naon jadi ngagedean kieu. Sok ah teu naon ari geus aya dipilih teu aya dipilihan nu sejen mah urang tarung ngawitanya. Sor. Andika nu maju narajang dugul. Kula moal pindah tempat mangsa ngimbangan panarajang anu dilawan. Gunakeun kakuatan panarajang nu paling hebat dulur. Kuatna pategadan si Dugul pikeun nulungan Jakawanara. Harita si Dugul saega diri pikeun maju narajang. Ngagunakeun 34 bagian kakuatan talaga lapisan bari musirkeun perhatian ka Nyai Putri Karoban. Si Dugul terus nyarita. Dararamang sadayana uing geus nikahkeun kudu bisa nulungan Jakawanara. Anu mah tak uing bakal maju narajang. Mudah-mudahan we bisa ngungkulan nu dilawan sini. Urang mimitian wios. Sok. Mangga tuh pamikitut mah. Udah ngawitannya. Sok. Tong loba ngomong. Tanya panajang uing. Ya. Jurelat silung si Dugul maju narajang. Waktu panarajang lawan datang, Nyai Putri Karoban teu ingkah di tempatna. Barang datang panarajang si Dugul, harita Nyai Putri Karoban ngapanung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sok hiuk, keduk geus, hiuk, gas. Dalig deug.
Sidugul badana ngadalik deui kadorong munura sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun Nyi Putih Karoban teu ingkah di tempatna. Sidugul gancang mancukeun di tangtunganana bae langsung ngawangun di pasangan. Nyi Putih Karoban bari merhatikeun nuju lawan terus nyarita. Ngan sakitu kakuatan Panarjang Andika teh Dugul. Cacakan dibantu ku kakuatan tuah kasakten Kalung Wasi Kuning. Kalah ka Andika anu mundur ka tukang gelingan Dugul. Anu matak gunakeun sakabeh kakuatan Andika. Saha nu nyaho bakal mampu ngarubukeun diri kula. Saur maju deui Dugul. Katrukeun sakabeh kamampuan dirinya. Srog. Sidugul sagadi diri pikeun ngagunakeun talaga lapisan sapenuhna. Mangsa nibankeun Panarajang ka nuju lawan. Sidugul musirkeun panetepna ka nuju lawan bari nyarita. Apa nyari Nyai? Dadas pisan eta teh Nyi Putih Karoban. Wing ayeuna bakal ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna. Teu sawios ku abdi dikatukeun sadayana. Tong lami-lami teuing tarungna sapados teu capenya. Sak katrukeun sakabeh kamampuan dirinya. Sumohon mangga atuh. Jurela cilung Sidugul maju dina Rajang ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Nyi Putih Karoban dina kayaan teu ingkah di tempatna nganti datangna Panarajang nu jadi lawan. Barang datang Panarajang lawan Nyi Putih Karoban sapasang leungeunna meta ngabendung di Panarajang Sidugul. Sokyuk kedukeus bangkiung. Sidugul ngabangkiung ka tukang. Sedengkeun Nyi Putih Karoban tetep nagen cicing dina tempatna. Nyi Putih Karoban bari merhatikeun nuju lawan geus bisa mancuhkeun di tangtunganana. Harita Nyi Putih Karoban nyarita ditujukeun ka Sidugul. Kakuatan sapenuhna digunakeun ku Andika. Tete lah taya pangaruh naon-naon pikeun diri kula mah Dugul. Kalah ka Andika anu ngabangkieng mundur ka tukang deui geuningan. Ieu kanyataan nu geus teu bisa dibantah. Yen Andika moal mampu ngungkulan kakuatan ilmu kula. Geus waktuna deui kula anu bakal malas narajang ka nuju lawan. Geus saga diri Dugul, kula bakal mas narajang ieu. Sidugul bari ngatureng hapa napasna dibarengan ku perasaan anu kaget harita terus nyarita. Sok atuh ari rek malesna Rajang mah. Da memang kitu kuduna ari tarung mah. Sanis. Wing geus siap tuh pikeun ngimbangan Panarajang balasan teu lawan. Sok mangga-mangga bade hareup digigir bade ti tukang banget langgung eta mah. Nyi Putih Karoban harita katingali ngangkat dengan katuhuna. Curugna ngacung nunjuk ka langit musirkeun panetepna ka Sidugul bari tos nyarita. Rasakeun ku Andika Dugul, sakedeung di Andika bakal rubuh. Tadah kakuatan ilmu, puputan jaya buana. Hayya. Curug katuh Nyi Putih Karoban nunjuk ka Sidugul tina curug katuhna kaluar getaran kakuatan anu eta getaran kakuatan datang langsung nemrag kana badana Sidugul. Kajadian saterusna mangsa Sidugul ditemrag ku getaran kakuatan teh. Harita sakujur badan Sidugul ngagleter
teu beda anu kasatrum we. Geteran kakuatan nemragana badana si Lugul ngageleter sakudur badana si Lugul. Walah, halah, uing ngerubuh ka sadayana. Dadana mang sadayana uing ngerubuh. Walau. Si Lugul ngagelonahan ka nyari satus ngacung ka rubuh. Nyai Putri Karoban bari merhatikeun si Lugul. Anu geus dirubuhkeun harita terus nyarita ngumbar ka sukahatena. Andika masih kene untung Lugul. Untung teu dibinasakeun sabab bakal dijadikeun abdi satia hartina jadi anak buah dari kula. Kakuatan tuah kasarken kalau wasi kuning mual mampu pikeun nyimbangan ilmu puputan jaya buana. Jadi wayanah we tarimakeun kanyataan anu kalanapan dina waktu ayeuna Dugul. Dugul andika bakal jadi abdi satya Nyai Putri Karoban. Nyai Putri Karoban kakare oge bibirna balem harita ngadadak katingali aya cirim anu ngajerat datang satelusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Nyai Putri Karoban. Joyat culung tetela jirim anu anya datang teh Sitrogos Hideung. Nyai Putri Karoban teu seukeut ka Sitrogos Hideung baritus nyarita. Kula geus nyaho andika anu disebut Sitrogos Hideung teh nya. Anu ayeuna datang pikeun ngabela ngabantu si Dugul. Kula bisa mastikeun andika saukur boga kakuatan inceman ti Sirawing. Anu ngabantu ka andika terus Hideung. Sitrogos Hideung malas tetepan Nyai Karoban balik terus nyarita di barengan jeung papeta. Babat jeda baut ndu betanan nina bajela joel jepna lagrana dwok jeda. Sanajan caritan andika teh kaharti. Sabab keur pura-pura pego tapi kudu dikula geus katebak. Andika bakal ngabantu ka si Dugul. Sar majuna Rajang Teluk Siding. Rubuhkeun diri kula mun hayang nyalametkeun si Jakawanara jeung si Dugul. Sabab eta katangtuan jeung kaputusan ti diri kula. Srog. Sitrogos Hideung ngabangun pasangan pikeun majuna Rajang bari nyarita. Babini bat blet brot sinet wop ini pak mbak dajin klecis watin sing serodot kujubar. Jadi jalan cang angge ucang angge pada jin no jurelat cidung Sitrogos Hideung majuna Rajang kacepatan gerak jeung kacepatan panarajangna leuwih hebat batan si Dugul. Saukiu angin samaran panarajangna nebak watra badan lawan. Sedengkeun Nyai Putri Karoban tanpa ingkah di tempatna. Harita ngabandung panarajang lawan ku sapasang leungeunna antukna bantrokan dua kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Saukiu gas. Saukiu keduk gas. Sitrogos Hideung ngadalik deui ka dorong mundur ka tukang. Sedengkeun Nyai Putri Karoban tetep teu ingkah di tempatna. Sedengkeun Sitrogos Hideung gancang mancuhkeun di tangtunganana terus kawangun di pasangan pikeun neruskeun di tarungna. Nyai Putri Karoban musirkeun perhatianana ka nu jilawan baritus nyarita.
Panarajang Andika kurang kuat Telgosideng. Kurang kuat. Kabuktian Andika nu kadorong mundur ka tukang, hanu matak Andika geus teu kudu asa-asa Telgosideng. Geragunakeun kakuatan Panarajang anu leuwih hebat. Sugan we eta kakuatan Panarajang teh mampu ngarubuhkeun dari kula. Sora maju dina Rajang Telgosideng. Si Telgosideng nyarita deui bari leungeun apa-apa. Tendap ninin tuew cipro uladala minini mama berak-bak nana kurubuk cindana ini apa baca dana kondinet jorelat cilung si Telgosideng maju dina Rajang kakuatan Panarajangna leuwih dironjatkeun. Panarajang sapasang leungeunna but-but ngarah kana anggota badan lawan. Ngan saperti tadi we Nyai Putih Karoban masih teu ingkah di tempatna. Ngan ti datangna Panarajang lawan. Harita waktu Panarajang lawan datang, katingali Nyai Putih Karoban langsung ngabendung ku sapasang leungeunna. Sok hiuk geus. Geseh waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngabendung Panarajang lawan, harita Nyai Putih Karoban ngasupkeun Panarajang balasan, mangrupa Panarajang leungeun katuhuna anu ngahantem kana dada lawan. Sakyuk kyuk disebur nah pepenalawora badanina sungkulik sungkadang wow. Aduh, si Telgosideng ngajrowok ngakuik siga berit kacepet panto badana mundur sababa lengkah ka tukang sedengkeun Nyai Putih Karoban harta bari merhatikeun nuju lawan terus nyarita. Maneka kuat ngaguik kitu Telgosideng beut siga berit kacepet ku panto. Nah kumaha ieu teh kalaka Andika anu kabeunangan ku Panarajang lawan gelingan Telgosideng. Anu mata geus waktuna Andika kudu ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna. Sangkan bisa ngarubekeun anu jadi lawan. Kukula ayeuna Andika diberi kesempatan sakali deui pikeun majuna Rajang, sangkan bisa ngarubekeun deui kula. Kumaha kaharti Telgosideng? Mun diri kula teu bisa dirubuhkeun, mangka giliran kula engke anu bakal ngarubuhkeun Andika. Sor, maju Rajang deui Telgosideng. Jurelat. Culung si Telgosideng maju dina Rajang ngagunakeun kakuatan sapinuhna tapi orokaya. Saperti tadi wae Panarajang si Telgosideng rentas di jalan dibendung ku Nyai Putih Karoban. Sok hiuk kedukeus bangkieung si Telgosideng habangkieung mundur ka tukang samemeh nuju lawan bisa mancukeun di tangtunganana harita katingali Nyai Putih Karoban curuh katuhuna nunjuk ka lebah si Telgosideng bari nyarita. Hei Telgosideng, geus waktuna Andika kudu rubuh. Rasakeun kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Hayya tina curug katuhu Nyai Putih Karoban kaluar getaran kakuatan anu saterusna nemrag kana badan si Telgosideng. Harita si Telgosideng geus teu sempat nyingkahan Panarajang balesan ti anu dilawan. Kajadian saterusna sakujur badan si Telgosideng ngageleter teu beda anu kasetrum saterusna si Telgosideng
terus rubuh di gigireun si Dugul anu can bisa ngonel hudang. Si Dugul jadi kageteun. Sangeusna sidik yen si Telogos Hideung teh tetela manggali geuningan. Ningali si Telogos Hideung geus dirubuhkeun ku guruna. Harita Trenggono ngajoelat datang nyamperkeun ka Nyai Putih Karoban. Sageusna deukeut Trenggono terus cerita. Aduh, ento disangka, ento diduga no. Ternyata itu si Telogos Hideung teh si Gali Surali Nyai Guru. Alah dikira sopo iki. Jadi saterusna ngayeuna kumaha tindakan Nyai Guru. Badhe kumaha iki? Nyata segali ngejeng si Dugul teh nak entuk langkung cae seumpamane dipateni. Supaya kak pihak ngurangna moal jadi gangguanana Nyai Guru. Nyai Putih Karoban ngaet ka Trenggono bari harita